anahu yajuju pihak ta'ala awan wajib di Allah maka bege wenang di Allah awan wajib kade inna sholaha wajibun mah eta mah cek omongan mu'tazil munah. Jadi Allah wajib ngasupkeun surga jang jama anu sok taat. Tadi dia tulikeun wajibun alaihi zurun ma alaihi wajibun. Alaihi wajib ka Allah jurun eta batal. Pendapat Mu'tazilah anu ngomongkeun bahwa kamaslahatan teh wajib. Manta alaihi eta tetep ka Allah wajibun ari anu wajib. Teu aya nu wajib ka Allah mah. Kabeh ge wenang. Eta tekad Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tekad Ahlussunnah wal Jamaah mah Allah nu wajib jang Gusti Allah. Di debata Ahlussunnah wal Jamaah nu pasti caritakeun di tukang. Ya kasauran Imam Asy'ari, alam yarau nah teu ningali marane kabeh, ieu jang jawaban ka Mu'tazilah. Ilamuhu punten, ilamahu kana nganyerikeun Allah al-atfala kaja kapirang-pirang budak letik. Dijawab tak ku Mu'tazilah. Lamun neraka wajib jang jama anu sok maksiat sok mun maslahat wajib jang jama anu sok ibadah nah teu ningali budak leutik osok geuring cing rek nanya budak leutik geus boga dosa can sok geuring tara budak sok tadi jawabna oge lamun wajib Allah nyiptakeun kamaslahatan mah budak leutik ulah aya nu geuring da can boga dosa nya. Jadi Mu'tazilah cukup di eta ge nya eta oge nya teu bisa ngajawab cukup berarti diibaratkeun seperti marmot ngalawan himar karenanya itu dina Wadidatul Bahiyah eta. Jadi diibaratkeun Mu'tazilah marmot Imam Syekh Asy'ari himar dina pada teu bisa ngomong eleh depan badak jeung himar nanya tadi barangnya